Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para sepuh, Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadaya anu dipihormat, dinten ieu abdi bade nyampeurkeun biantara kalayan tema ngahudangkeun deui semangat gotong royong. Wungis sateacana tepangkeun nami abdi Muhammad Rizky. Wargi sadaya, gotong royong teh warisan budaya anu luhur. Baheula masyarakat urang geus biasa silih tulung dina sagala hal, ngabantosan bangun imah, bebersih kampung, panen, oge dina acara-acara adat. Kabiasaan ieu ngajadikeun hubungan urang raket tur kompak. Nanging dina zaman kiwari budaya gotong royong mimiti leungit. Sabagian jalma leuwih sibuk kana urusan pribadi, aya anu henteu pati kenal jeung tatangga sorangan, tur aya oge anu mikir yen sagala bisa dibayar ku duit tanpa kudu silih bantu. Padahal gotong royong miboga loba pisan kauntungan. Anu kahiji, pagawean anu berat bisa jadi hampang lamun diarapkeun babarengan. Kadua, urang jadi leuwih akrab jeung tetangga. Katilu, konflik bisa diminimalisir lamun hubungan sosial raket. Kaopat, gotong royong teh jati diri urang Sunda oge bangsa Indonesia. Kusabab kitu hayu urang hubungkeun deui budaya ieu. Urang tiasa ngamimitian tina hal-hal sederhana, bebersih lingkungan, unggal minggu, mantuan tetangga anu aya kabutuhan, jeung aktif dina kagiatan di RW atau RT. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.